Caritakeun aya hiji aki nu karek ditinggalkeun pamajikanna maot. Eta si aki-aki ngahuleng we jeung ngahuleng. Hiji waktu si aki-aki teh kaluar lah di sasarung bari dahar bari minum teh botol. Untuk lila eta aki-aki ningali awewe seksi meureun mangke karajuk meureunnan tah kagoda meureunnan. Hatena tah ngagebu-gebu meureunnan. Dasar aki-aki boga we meureun nya bari ningali eta awewe keur lumpang ngageboy seksina. Eta si botol dihabuskeun kana sarungna. Majalah terminal liang dihabuskeun eta si bobogaanna teh cenah. Teu kungsi lila eta bobogaanna teh dicabut di hese na. Aduh sia ieu kumaha ceuk sakiaki teh cenah. Urang ieu bobogohan urang ubusan liang botol. Asal urang teh ningali eta awewe dieu cenah. Kagoda mun karangsang sigana mah. Tah reuas si aki-aki teh aduh sia dicabut di hese sakumaha ieu ngalap cenah ieu botol. Aduh kumaha nya cenah. Wah teu kungsi lila mah teh bari leumpang we ka dokter. Eta sajajaran pada ngalikeun pada malolongkeun cenah awewe kabeh teu kunaon si aki-aki teh cenah badag-badag teuing cenah. Nyinul kitu eta cenah dina sarung cenah. Mangga teh bari era we. Tah nepi ka hiji dokter di rumah sakit. Di rumah sakit teh langsung we. Aduh sedih. Dokterna awewe deui. Kumaha nya ieu aki era teh. Tanya we ka dokter teh awewe teh. Ji kunaon? Bengongeun si dokter. Duh si aki gede kitu cenah teh bobogaan teh cenah. Si aki-aki bari eren oge ngajelaskeun we. Ieu dok cenah. Bobogaan aki teh abus kana liang botol cenah tapi aki era kumaha ieu cenah ngabuskeunna. Aduh. Bingung tah si dokter kumaha cenah tah. Duh ngalahan bobogaanna botol. Aki we eta aki lah sok geus tong di ieu we si aki era mah di sarung we. Nah si dokter teh nembong-nembong we eta nembong susu cenah. Si aki eta teh langsung muncrat cerot. Aing geus kitu langsung kan ngelapes cepluk ke si botol teh cenah. Geus ku ngagecrot teh meureunna langsung nuhun dokter cenah atos abi ieu ih teh carita naon aki cenah. Oh dasar aki-aki geus tunjung si dokter teh. Aya aki akhirna euih.